Mana ieu teh nu nyampur teh lila pisan sakilang geus mandi kieu geus geulis kieu wae nu nyampur teh kalah karesel kieu. Aing mah. Duh, aing heueuh bagian nyampur ieu. Ayeuna meureun ditutungguan, duh. Kalau geus jam 1:30 aing janjian ageuna tos lohor. Aduh. Aing kudu berangkat ieu mah. Tah, eta kieu tuh nu nyampur teh. Nah ka mana wae ieu karek datang Gusti, geus ditardi ieu nungguan. Tadi orang hampuran karek nempo HP nih. Jadi leuwihan saja makeun bae tuh. Satu yuk cang ini teh nama geus beurang dah. Yuk ulin ka mana ieu teh? Muat beurang yuk. Ah. Ka mana ieu teh? Arab. Hujan. Tadi lah payung ya. Cokot. Yuk ini teh. Yuk cang ini kan sawah. Hujan-hujan gini kan sewanya. Lah kajen kan. Kapan lobat keu. Aing mah da hujan-hujan kayak gini maksakeun ka sawah segala. Cang diuk lah hujan euy. Ieu teh cenah ka sawah teh ngilik-ngilik keong, tapi parena ge geus gede, ieu mah kudu ge tunggu ieu mah nungguan manuk tuh gina lain mulungan keong. Da sugan mah parena leutik da tuda tara ditempo heuh atuh geus ayeuna mah tunggu we. Heulah cang tungguannya di dieu. Bisi beaku manuk kalah ge moal madang atuh mun pare beaku manuk mah. Duh, aing mah. Maya berdak, tunduh kieu anjing. Tulina tuh. Yuk, ajakan orang ya. Udah sih emangin naon atuh mimilu gua entek bobogohan di dia teh. Dia kalah kesal sih di dia sesoranganannya. Heuh tuh da maneh mah ngaganggu keromantisan batur. Cina, kata dia pas panggil di jalan apa cina. Jon rek ilu. Orang kan ngejawabna ilu hayu cenah. Cepat aing ngabasa-basi wungkul eta mah Jon tawar gatra. Sugana sia moal mimilu atuh ih. Geus atulah aing indit nih batur aing mah. Awas anjing. Ujung lah bari ge zaman nu kitu mah ngaganggu hirup batur. Oh, non mimilu nya aing bobogohan ade. Oh, teu ideng. Ih, leueur ieu. Lupa jebat teh teh. Sit, saya naon jebat teh? Kunaon mana Jon? Tuh, aing emosi aing yo. Poe ayeuna ieu ting kunaon teh. Mana nih ke mana? Mana? Ngak. Kurang biasa Jon. Yo. Ini namanya asa kedempul ambek-ambekan teuing aing mah. Baru datang. Jika teh dicarikan indung nah heuh. Ih, aing galak mah. Tujuannya teh. Jing yo tujuan orang. Mereka ditunya. Dulu tuh aing kesel yo, batur pan. Aduh, itu soal keur hujan, lamun teu hujan aku rek diajak, da keur ngamujeun atuh doh. Enggak sih hayang ilmu. Heeh. Yang keur ngieun pan. Wah, aneh hujan-hujan gitu. Alamun mau ngajakan mah tawen deh ngomong we tuh. Balik lah. Bae lah kita mah tinggalkeun kuno sing indit tuh. Yuk, aku naon jamak. Non sia. Non si mana yang halangan jalan orang? Non sia, siapa gunung halangan aing keur lempang. Non siap. Ah, anjing ti keur lepudakna euy. Aduh, aing kudu lompat ieu mah. Anjing teh anak saha deui. Hah, lagi sepugo mah geus burit mah. Wah, ieu manukna ge meninggal sampo itu di ditu sisi balong rek. Atuh yuk. Heuh nambah lapar euy. Wah, ieu mah leutikkeun euy. Ayo ieu tina tangkal nama gede, udah sampuna ge gede ya. Euy cang rambut ya. Atuh nu ieu we. Sak cang bantuan. Kuat dia. Lihatna tuh betot. Wah, ieu mah gede sampuna euy. Duh, tuh sanu keur ngalah sampo euy. Ah, bener itu mau nu madog euy. Anjing. Siang ngarabut sampunu saya tahu wanianan. Aduh, ieu mah mana di ala urang gegenanda nu urang. Ieu mah da sampun urang nih melakua urang kamari. Tuluy gede segede kieu ya. Ya, sugan orang ieu teh sampun nu maneh. Lah, wadul sia mah.
Oke, head sampun ua aing nah kalau ngagejeburkeun ka aing paling sampu sia ieu kehead. Pan aing mah menjaga keamanan anjing. Terus lah yang mah hanjat we. Udah, mun salah aja itu kan. Neng. Apa teh bedana kai jeung Neng? Jangan beda nak. Ai kai mah di kebon. Ai Neng mah dina HTA. Oh, jujur salty. Mas salting teh nyurungkeun kitu Neng. Seburit teh. Balik yeuh Neng lah. Balik aja nak. Heeh. Enggak. Hujan deui. Neng. Terang. Si hujan manten. Bisa hujan manten. Rujitna aing dulu bobogohan ti tadi seburit kieu. Paling sampurkeun geralah ieu mah. Suntrungkeun atuh. Cek tagok. Udang muda ku aing break geura. Ayolah break. Dia anjing kabur ieu mah euy mau balik. Mana ka mana? Biasa lah aing teh dibubarkeun. Ini aya naon? Kalau kayak jam 1:30 yang janjian lagi nantas lohor. Aduh. Oke, head sampun ua aing nah kalau ngagejeburkeun ka aing. Cepana aing ngabasa-basi wungkul eta mah jawan tawar gatra. Ujung lah bari lagi zaman nu kitu mah ngaganggu hirup batur. Da sugan mah parena leutik da udah tara ditempo. Wah, aneh hujan-hujan dia. Nah ka mana wae ieu karek datang Gusti, geus ditar dieu nungguan. Tuh sanu keur ngalah sampo euy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.